Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang dina waktos kamari parantos serengse netelakeun panetelaanana pirang-pirang ciri kalimah fiil anu nomor kahiji, teras nomor kadua, teras nomor katilu. Tah ayeuna urang teraskeun wae panetelaanana ciri kalimah fiil anu nomor kaopatna. Naon atuh ari ciri kalimah fiil anu nomor kaopatna teh? Nyaeta saur musannif dina kitab Jurumiyah, ciri kalimah fiil anu nomor kaopatna teh nyaeta ta tanis sakinah. Kitu nya tah. Ta tanis sakinah. Nah, ciri kalimah fiil nomor kaopatna nya. Naon ari anu dimaksud ku ta tanis sakinah? Nyaeta ta tanis sakinah teh ta ieu ta nya anu sukun anu jadi ciri pikeun muannas. Muannas. Tuh. Tegasna ta anu jadi ciri pikeun mana awewe gitu. Ta anu jadi ciri pikeun awewe perempuan gitu nya. Osok nyirian pikeun awewena teh di mana? Osok nyirianna teh dina kalimah fiil madi. Nah, nyirianna teh dina kalimah fiil madi. Jadi nyirian pikeun makna awewena teh dina kalimah fiil madi. Tegasna fiil madi anu kumaha? Tah, tegasna fiil madi anu wukuna mufradah muannasah ghaibah gitu. Wukuna mufradah muannasah ghaibah. Contohna sapertikeun kumaha? Contohna seperti lapad qomats hindun. Qomats geus nangtung saha hindun nyai hindun. Tah, anu jadi ciri kalimah fiilna dina lapad qomats di dieu teh nyaeta ta anu sukun ieu. Ta anu dimaksud ku ta tanis sakinah teh ieu. Ta anu sukun jadi ciri pikeun awewe gitu. Tah, kulantaran ayana ta ieu, kulantaran ayana ta tanis ieu maka ieu teh fiil madina teh wukuna teh mufradah muannasah ghaibah. Tah kage anu tacan paham, tacan terang naon anu dimaksud wuku, naon anu dimaksud mufradah muannasah ghaibah tah insyaallah mungkin aya nya kina ge bakal kapendak aya nah dina bab fa'il mungkin bakal kapendak. Teras lamun mungkin urang ahanca kana bab kaelani kana sorobna meureun tangkin bakal lebih jelas, lebih rinci, lebih ieu dina sorob mah soalna dina kitab sorob mah lebih memperdalam dina pembahasan kalimah fiil gitu nya. Ari dina kitab Jurumiyah mah kitab ilmu nahwu pembahasanna teh lebih kana pirang-pirang barobahna tungtung kalimahnya. Pirang-pirang barobahna tungtung kalimah. Mungkin dina adegan kalimah mah aya dina bab al-kailani nya dina kitab sorob. Tah, uihan deui nya janten ciri kalimah fiil anu nomor kaopatna teh nyaeta ta tanis sakinah. Anu dimaksud ku ta tanis sakinah teh nyaeta ta anu sukun anu jadi ciri pikeun mana muannas kitu ciri pikeun muannas. Tegasna ciri pikeun awewe. Osok nyirian jadi ciri pikeun awewena teh nyaeta dina kalimah fiil madi. Tegasna fiil madi anu wukuna mufradah muannasah ghaibah gitu. Contohna seperti lapad qomats hindun. Tah itu lapad qomats hindun teh kalimahna teh kalimah fiil dicirianna teh ku ta tanis sakinah. Jadi kalimah fiil di dieu teh fiil madi di dieu teh maedahkeun kana makna awewe gitu. Teh maedahkeun kana makna awewe. Jadi makna pagawean awewe kitu nya. Tah mung sakitu heula ti simkuring kangge penjelasan anu salajengna mengenai ieu seputaran kalimah fiil nya kin urang lajengkeun dina video anu salajengna khusus kangge rangkuman ciri pikeun kalimah fiil. Tah mung sakitu heula nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.